Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Mang Cecep Gorobacep di mana wae ayana anu satia satu manco di payunan HP-na sewang-sewangan. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Rarabi Pinanggih Pati bagian kagenap. Ieu yasana Bapak Entang Sumarna. Serta acan dipedar ieu dongeng sakumaha biasa ka pamirsa anu namanya sumping ka ieu channel. Tong lali klik tombol subscribe-na, like-na, oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep dibagikeun ka pamirsa anu sanesna. Teras dina setiap deskripsi video aya tombol toko Mang Cecep Gorobacep. Eta oge tiasa dititenan, mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodo sareng pamirsa sadayana. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Berkat waktos ieu engkang nuju sehat ari badan mah mung batin teu aya kendatna sumoreang ti awit dikantun kuat dana oge celak cipanona nyak celakan kitu deui atih pada rambisak. Wa oge puguh sono pisan ka Neng teh jang boro-boro ujang kasebat papacanganana wa astinah nemrong bari neuteup ka dana jeung atih. Leres wa tembal dana. Geus we jang ayeuna mah urang teh papendak parantos geura tenangkeun wae heula. Neng mah capeun wawiguna buru-buru nitah dariuk beri tenang lantaran wawiguna ge teu tahan ku piceurikeun asa kabawakeun. Ayeuna mah kakaratara renang malah wa astinah buru-buru nyayagikeun leuteun cikopi jeung lalawuhna. Bari ngaleut ka dinya Neng ulah dianggo ngungun ayeuna mah da parantos patepang sareng sadayana di dieu. Kantun mangga geura ngalalakonkeun kaayaan di ditu ka uwa sareng kangkangna wawiguna buru-buru nitah ngadadarkeun riwayat atawa lalakon atih di Tasikna. Mangga ku abdi bade disanggemkeun nanging ulah ngaraos kaget margi ieu teh hiji hal nu matak pikasediheun sareng pikahariwangeun sadayana. Terjadi sawios Neng angot kitu mah panasaran wa upami dugi ka teu dicarioskeun teh wa astinah bari ting polongo netep beungeut atih komodana mah manis sumunu pinuh ku kapanasaran hayang geura nyaho. Derak-derak atih ngalalakonkeun sagala rupa nu karandapan ku manehna malah taya pisan kaliwatna dimimiti diolok ku pajamal nepi karek dipaksana malah nepi ka akhirna pisan mah diancam nu luar biasa yen lamun manehna teu daek wae dikawin ku pajamal pasti sakulawarga ti atih nepi ka bibi jeung pamana diancam pati. Sareresna sakunu ngadengekeun ting rarenghap dadana komo wa astinah mah manijeng ngusap dadana sagala bari pokna. Tobat teuing ku tante. Hawatos temenan geulis. Ari dana gawenangan ku godag wae bari ku mecrek bangunu kacida keheulena ka Pajamal. Kumaha eta teh Neng? Nah nu ngaran Jamal teh jelema jahat. Tanya wawiguna bari neuteup ka atih. Kasebat jalmi jahat eta teh wa. Margi jabiti kejem teh kapapada urang dinya boh dina nambutkeun pare artos kedah wae nganggerenten nu sanesa eutik nu sanesa kedik salajengna dina teu kabayar kunu kagungan sametan tara aya ras-rasan barangna dijabel boh sawahna bumina atanapi paparabotanana kaduana purah maksa mirusa istri nu sanes kajenting nu kagungan caroge paribasana tempo-tempo carogena disiksa
istrina dipaksa kahormatanana. Kitu eta teh wa numawi abdi oge rada paur melang kapun bibi sareng pun paman. Da moal henteu Pajamal bakal malik ambak ku ayana abdi mioos ka dieu teh seolah-olah kabur. Nanging ku kituna teu aya deui nu bade disuhunkeun ridho manahna. Iwal ti Kang Dana abdi sareng pun bibi tulungan ku engkang. Teu langkung engkang abdi mah bade masrahkeun wae kumaha pijalanneunana. Kituna teh atih bari teu boleh-boleh nyalangkrung Cipanon sarereat aya nu teu ngarasa watir ngahlas ku dongengna ti atih kitu teh. Sugan jelema weureu gadung meureun wa astinah bari kakerot huntuna. Tanda ngarasa ngewa kana talajak jalma nu dicaritakeun dieu ku atih alias Pajamal teh. Nya kudu diberantas ta ujang jelema kitu mah tuman. Cing emutan kadinya kumaha akalna wabiguna oge kacida gregeteunana. At kumaha kinten-kintena eta jalmi teh bangsa Jawara oah atanapi bangsa Rampog Ulung. Dana nanya ka atih bari ngareret teup atih jeung Dana padu tetep. Nu kapenda ku abdi sareng nu kalintang sohorna ku urang ditu mah nyaeta Pajamal teh hiji Jawara. Moal aya 2, moal aya 3 jago di dinya. Iwal ti Pajamal anak buahna sanes saeutik-eutik sareng sami-sami jarahatna. Sadayana sifat nu lemah samodel pun paman mah pada gigis ku Pajamal teh. Atih nerangkeun ka Dana bari ngalimba. Leng Dana ngahuleng sakedeung teu nembalan deui jiga nu ulang mikiranana. Teu sabaraha lilana Dana pok nyarita dibarengan ku semu nu gumbira kawas nu meunang piakaleun. Kieu wae ayeuna mah ieu engkang bade gaduh hiji tarekah nanging sateu acana disanggemkeun dipayuneun uwa-duanana. Langkung saeat sareng engkang urang badan tenduaan heula. Mangga geura urang ditepas engke tos pada-pada sami tujuan urang. Sae wartoskeun ka uwa-duanana. Oh jadi kitu. Sateu acana timpah nuhun mugi engkang tiasa mendak ilham hiji pituduh ti Nu Maha Kawasa kangge numpes jalma angkara murka. Mohon mangga atuh urang kapayun ceuk Dana bari miheulaan nangtung. Pikantun heula atuh uwa da ieu engkang bade aya picarioseun. Mangga Neng, mangga keun uwa mah ngantos hasilna we ti Neng sareng ti Ujang. Harita keneh duanana geus aya dina kursi panjang paduduaan teu misah kursi. Perasaanana tambah nudnad surser kadeudeuh jeung kasono pagalo jeung rasa asmara nu lila teu papanggih ayeuna patepung deui. At leres Pajamal teh miharep ka At bade migarwa. Dana mimiti nanya leuleun akar sarta ngareret kana beungeut atih seredet padu reret. Hate nyeblak surser rarasaan birahi mimiti tepung. Laras Kang nanging abdi mah alim teuing kedah jadi bojo Pajamal. Jalmi angkara murka kitu tembalna bari netep. Kumaha upami dipaksakeun wae sanaos teu kersa ka Pajamal kinten-kintenna teu aya kaabotanana. Atih ngarenjag dumeh ngadenge kecap-kecap kitu ti Dana buah hatena. Nah bet kawas nurek nitah rarabi jeung Pajamal. Abdi kedah dipihukum ku Pajamal. Laras At kedah kersa heula dipihukum ku Pajamal kitu maksad engkang. Kituna teh Dana bari mesem. Astagfirullahaladzim Kang, ampun teuing atuh ari kedah ditikah ku Pajamal mah kangge naon abdi kakaburan ka dieu nyusul-nyusul engkang. Ari kedah daek dipihukum ku jalmi kitu mah atih ngarontok ka Dana bari nginghak ceurik. Gelis buah hate engkang tong nangis engkang miwarang kanu sanes basa heureuyan. Nah engkang tega kitu luas ka abdi ngajurungkeun nikah sareng nu sanes kalayan hiji pamegat nu teu dipikarap ku hate abdi. Atih tambah ti pepreket leungeunna nguntangan tak-tak Dana sedang panonuran bisak netep beungeut Dana ngahlas hatena teu padu tetep ser hatena kaluar hiji birahi nu pada-pada pinuh dina masing-masing perasaan.
Dana buru-buru ngarontok ke atih serta terus dikenyang dua dada geus rapat sarta ambekan dareng hap ranjug sora nu haros-hos dana nyarita. At dedeh teuing boa hate engkang. At engkang ge memang cinta ka At, tapi les sora dana jempe tinggal dua banget papukat silih rasakeun kasono kadeudeuk rejeung kacinta dibarung ku ambekan peting gerebos katara rarenghap ranjugna. Kang, nah engkang bet tega, sorana ampir haros-hos munung harewos. Aya maksud nu penting kangge engkang, tembal dana bari ngalepotkeun bibirna diselang heula nyarita. Aduh, aya di nu kararieu nya pamirsa. Maksad naon Kang? Panginten wae ari maksad palai papisah sareng abdi mah bade kitu oge. Dana ngahulang bari netep teu lila pok nyarita sarta tipe perakat ngekeuweuk tak tati. Sanes kitu At, sanes kitu. Toba teuing At, engkang ge piraku. Kituna teh bari teu karasaeun deui sorana kapangkak ku sora kageget nu mimitin apal deui iwal ti kadenge sora nu haros-hos. Geulis, ieu engkang saha nu teu ngarasa sono lamun parang papanggih jeung nu kacida dipika cangcamna nu beurang kabayangkeun peuting kaimpi-impikeun. Perasaan ieu tinang tugas nyampak di masing-masing pangeusih hate manusia. Seperti atih jeung dana nu lawas paanggang dikersakeun bisa dipetepung labung pamprok jonghok patarema leungeun paadu tetep rakat kageget layet kadedeh pasangrok sok tambah bogoh paanggang ge teu weleh cinta. Engkang, nah engkang bade tega ka abdi upami abdi dipibojo ku Pajamal hiji jalma nu telenges atih netep bari ngalengis. Eta mah At tadi gerusia engkang sanaos At ku anjeun teu tiasa dipaparinan uninga ku engkang paripaosna engkang pribadi mal bade dirusiahan. Sanaos kitu tetep abdi moal masrahkeun diri sakujur ka Pajamal. Paripaosna sawios abdi hirup ngajampana bugang paeh ngajadi siit abdi moal ngantunkeun paniatan nu ti payun pasini nu waktu sasarengan sareng engkang teh kituna teh atih teu woleh-woleh netep kadana bari nyalangkrung cipanona. At jungjunan engkang buah hate engkang anu satia nu salamina ditutungkus dina kalbu dicangre dina ati sanubari. Sanaos engkang sanes bade ngecagkeun pasini sareng janji engkang tetep mika cinta ka At disarengan ku kakayengan supados urang duaan tiasa hirup rukun dina ngolah rumah tangga sasarengan ngayuh parahu nuju cita-cita urang duaan. Dana oge teu kuateun nempo paralakna Cipanunu kawas mutiara murubut cahyana ting karetip ngaliwatan dua pipi nu omyang tur lemes. Teu ngartos Kang Dan, cenah bari ngagoromel kerah baju dana sorana halimpu tur lalawunan. Aduh, ieu pamirsa ya bahasa ngagoromelnya. Teu ngartos kumaha At harita keneh leungeun dana ngarampas ramu atih nu keur muntangan kerah bajuna sarta beungeut atih diteuteup nu ngandung kageget. Sumuhun upami kitu mah sulaya tina Subaya waktos tadi engkang kagungan manah palai sasarengan ngurus rumah tangga kalayan nu rukun dupi ayeuna engkang miwarang supados abdi ditikah ku Pajamal atuh upami kitu mah tetep we urang teh moal tiasa sasarengan atih dumareuda sorana ampir-ampir loba kapengkak rasa sedih pacampur jeung asmara nu mapai ka sakujur badan nyetrum kana jantung ting sareblak kana rasa ting kerenya dekana hate dadak-dadak renghapna semu les-lesan. Upami diemot kadinya nama ku salira At tinang tos At moal percanten ka engkang nanging upami laras-laras At kayang cita-cita kedah tiasa korban perawasan barang sajam 2 jam tadi ge kapan saur At ku anjeun disagedengan cita-cita urang duaan kalaksanakeun kasalametan mang sareng bibi di lembur kedah kajamin engkang kedah tiasa nulung kasalira mang sareng bibi khususna di lembur sareng engkang peryogi ngabela masyarakat wewengkon dinya
Memanawian engkang tiasa seteka pola ngomean ahlak-ahlak jelema nu pura akhiri dengki jail kaniaya tur hirupna umangku umaing ngerasa gagah aing henteu deungeun beunghar aing teu batur sok asal manehna sorangan medah meduh loba rejeki kajian batur katingalina miskin tetep ku manehna tibatan ditulung kalah diperes disaliksikan leres ari dina syariatna anjeunna teh nulung maparieun tambutan kanu butuh boh artos boh pare salajengna dipaksa si miskin kedah mayar hutangna teh direntenan dugi ka teu munasabah sareng aturan akhirna kumaregi sinu kagungan sambetan teu tiasa mayar dina waktosna nu parantos ditangtoskeun ku anjeunna sareng ras-rasan sawahna atanapi barang-barangna nu aya di jabal bari disingsieunnan ku kaangkara murkaanana dana nerangkeun ka teu panujuan pikeun kalakuan pajamal bari teu weleh-weleh ti kakarakat huntuna laras pisan eta teh kitu Kang tong bujang-bujang engkang salira pamegat sanaos abdi hate mah kayang hoyong ngaberantas ahlak-ahlak jelema nu kitu mung hanjakal abdi mah kirang tanaga sareng wawanen bubuhan sifat awewe kakara atih ngarti karena hal-hal nu diceritakeun ku dana yen dana boga maksud nu hade pikeun ngaberantas jalma-jalma nu kaitung kejam di daerahna tah geuning parantos kahartos onaman nuhun ku tina margi kitu engkang ge miwarang kitu soteh sanes bade tega kaat tetep engkang ge moal maparinkeun at kedah ditikah ku jenengan pajamal dibela mati-matian ku engkang mung ieu masa kadar kangge ngaleuleskeun heula hatena pe kuat paparin hiji harepan nu sae heula pajamal teh malih sanggeman kuat yen pertikahan kedah enggal-enggal dilangsungkeun pilari dinten nu sae kangge ngalangsungkeunana supados engkang tiasa ngaluuhan dina waktosna tah didinya saksian kuat kumaha cara-carana engkang nu hayang ngaberantas jalmi jahat sapertos kitu jadi enggalna carios mah abdi teh kedah ngahatean ka pajamal kalayan abdi ulah mungpang kana kapalaina kitu panginten atih beki percaya kana maksud-maksudana yen syariatna dana masrahkeun tapi hakikatna rek ngabela di satukangeunana dana nu moal mikeun hatena pikeun atih dipiboga ku nu sajen ku abdi kahartos kalayan pinuh ku pangharepan supados leres engkang tiasa ngabela ka abdi kalayan pun paman pun bibi kitu deui masyarakat saumumna nu aya di lembur abdi iraha kinten-kintena ngawitan mioos ka lembur teh Kang dinten enjing ulah lepat deui ti dieu hayu sasarengan sareng engkang dugi ka kotana nanging kangge ka lembur atanapi kampung nu dilinggihan kuat engkang teh bade pandeuri salajengna kumaha Kang atih masih keneh can ngarti soal pilakueunana engkang pandeuri at kedah maparinan hiji address nu tepat sareng hiji gambaran lemburna sareng jalan-jalana ka lembur tah didinya engkang pasti ngayakeun hiji tarekah ti pengkeureun at ngartos atuh upami kitu mah mudah-mudahan engkang sing tiasa dugi kana hiji cita-cita engkang nu ku engkang dimaksud mudah-mudahan at Allah maparinan hiji taufik sareng hidayat ka engkang sareng kasaliraat ku anjeun kituna teh dana bari ngusapan leungeun atih nu karasana lemas sumangga atuh urang enggal wawartos ka ua supados ulah dedepeun margi enjing kadah nyubuh miosna harita keneh atih teu ragu-ragu deui yen maksud dana pikeun hiji pakarang keur ngabela manehna kolot-kolotna tur masyarakat di lemburna sumuhun hayu urang wawartos mumpung waduanana teu acan karulem dana jeung atih kakara ka tengah bumi deui nyamperkeun wawiguna jeung wa astimna nu harita masih ngarobrol di pertengahan na kursi papayun-payun kumaha ujang parantos kenging hiji implengan kangge urang tiasa ngaberantas nu karitu teh barang sok oge wawiguna mah buru-buru naroskeun gek dana jeung atih dariuk pok manehna nyaeta dana nerangkeun maksudna ka ua-uana oh kitu sae pisan jang eta rancana teh mung sing waspaos ulah bade balanga malum itu mah kasebutna ge jelema jadug
tur loba baturna kari-kari ujang mah nyorangan ngan ku kituna wa mah teu boleh-boleh ngaduakeun pek ari aya maksud kitu mah syukur kanu agung yen ujang aya karep rek ngabela ka masyarakat urang dinya khususna tembal wawiguna sanggeus ngadangu katerangan ti dana tangtos abdi bade langkung ati-ati wa ngajagi diri dina perkawis mayunan durjana sapertos kitu mah jawabna bari seuri leutik mangkade ujang ulah dedeglo bilih temahna nyorang pati ari kasebut jalma ahli barangasan ahli tatarok mah tara aya ras-rasan wa mah teu boleh ngarasa melang wah istri mairan bari mencerong kadana mudah-mudahan wae wa abdi ditang tayungan ku pangeran dina prakawis ieu mugi anjeunna nguninga kana maksad-maksad abdi nu hoyong ngamankeun daerah anu nuju dirongrong ku durjana sapertos kitu tembal dana bari teu pareum-pareum cita-citana ngagedur di sajeroan dadana nu lebar teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan sumawana seber jeung sieun syukur atuh kasep ari aya mamanahan kitu mah wa ge milu ngadoakeun ti kaanggangan sing laksana sarta buktos naon-naon nu ku ujang dipimaksad wa istri unggut-unggutan tina satuju kana maksud-maksud dana nu teu dibarengan ku mandeg mayong. Jadi alhasil ujang teh sareng neng bade mararios ka Tasik iraha waktosna wawiguna naros deui enjing wa abdi serang atih parantos badan tenu asak-asak rena kangge ngabujang ka Tasik teh dina dinten enjing wae supados aya dangka kangge ngatur-ngatur siasat nah moal repot teuing ka neng na heug nembe pisan sumping wengi ieu enjing parantos kedah angkat deui wa astina ngarasakeun yen sakumaha picapeunana pikeun nu kakara datang geus kudu indit deui kangge abdi teu sawios-wios wa tong bujang-bujang enjing ayeuna pisan upami teh mah kedah mios mangga moal bade baha margi ieu mah hiji cita-cita perjuangan kangge ngabela masyarakat nu aya di wewengkon pilemburan abdi tembal atih nu sarua pisan cita-citana jeung dana pada teuneng nya upami kitu mah wa teh ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa keti kabingahan kana kateunengan manah neng hiji istri nu sanggem bebela kalemah cai ku anjeun insyaallah pangeran oge nang tayungan ka neng piraku da sanes bade niat awon sami-sami wae mudah-mudahan wa di dieu aya dina kawilujengan tembal atih bari ngareret ka wa istri tina kituna ayeuna mah gara barang tuang heula wae maklum tita tadi neng teu acan pisan ngarot mangga kadinya neng dileueut heula kopina wa astina ngahereg-hereg supaya ngaraleueut ditampi wa mangga atuh atih buru-buru nyokot kopi sagelas da memang geus halab-hab ti tadi dina kendaraan keneh oge teu nginum-nginum sumawona ka barang dahar malum hatena keur ngalamun sumangga neng hatur lumayan ke wage nuju ngaenggalkeun nyangu da moal lami hawatos teuing ku neng panginten teu acan barang tuangnya teu sawios wa dari barang tedak mah tadi oge parantos ieu we kumani halab-hab hoyong ngarot tangtos we atuh neng da tebih ti Tasik ka dieu teh uyuhan teu mabok oge da wa mah sok teu payaan ari tutumpakan teh sok teu elat mabok we di jalan teh kitu neng wa mah luka kumaha eta teh wastina mani galecok ieu oge bubuhan kana kareta api wae wa da upami kana mobil nya kitu we abdi oge sok mabok teu kaop ngambung bensin kontan wae mabok kawas wa teu benten atuh kitu mah neng mangga atuh sing raos-raos we heula ke wa bade nempo sangu menawi parantos asak wa astina jeung nangtung indit ka dapur rek ngagentakeun sangu pikeun tamu saputing eta mah bubuhan pada sarono dibarengan ku uwa-uwana pada teu sarare ngobrol we patembalan pada ngaluarkeun pangeusih hatena pangalaman hirupna masing-masing
Kaangkara murkaan Pak Jamal teh kalah beki macehna sok komode ngarasakeun balad-baladna beki rea nu ngaguru ka manehna teh lain saeutik tur jalma-jalma nu sarwana pada kawatekan angkara nu geus matuh mah aya opatan minangka tameng dadana Pak Jamal atawa disebutkeun pangawal pribadina tur balad nu sarusiah jeung manehna. Ari nu kacida jadi tameng dada namanya eta nu tiluan Tarpi Uned jeung Wisja da Mang Misnan mah rada diasingkeun dumeh sok raja newo-newo kadununganana di mana dununganana rek ngajalankeun kasarakahan atawa nafsu nu teu urus teh ku Mang Misnan sok dihuit bari dibong bolongan tapi da boro-boro ka Mang Misnan kasaluhureun ge Pak Jamal mah di mana nurut jadi Mang Misnan sanajan ongeng-ongengan ngabung bolongan dununganana kalah seueuh ku pamentung batan digugu. Mitiluan balad Pak Jamal seket pisan ambeuna nepi ka nyahueun inditna Neng Atih dukati saha nyahueunana. Da harita Atih indit ka Bandung tabuh salapan beurang geus aya beja ka Pak Jamal nya ti kita rapi pisan. Malah kacida pisan Pak Jamal ambekeunana dumeh aya bejana yen Atih waktu di jalan aya nu nanya nyaritakeun rek neangan urang Bandung. Malah ka urang dieu mah teu aya pisan karep pasrah dikawin. Jabati kitu aya-aya deui tambahanana. Nah bener, yen Atih teh indit ka Bandung atawa saukur bejana euy. Pak Jamal keur ngagulik sakabalad-baladna nu bare beja panonna katara beureum. Culi euceuy tanda amak. Leres, sanes wartos deui. Mulai abi oge terang teh parantos naik kana kareta api. Kalaresan abi nuju ulin ka kota. Teras direrompo kaya wartosna ti pun bojo. Yen Neng Atih teh aya gerentos-gerentos bade ditikah cenah ku urang Bandung. Hiji jajaka nu ganteng tur pangkat kitu saurna teh. Wah, fah. Kurang ajar. Mun kitu masih kana jeung si Ijo teh. Wungkul ngabobodo ka kami dibebenjokeun supaya ulah nyiksa jeung nagih hutang ka manehna. Lamun kitu ayeuna urang datangan ka imahna tumanda si kana teh cucungah wani-wani nyoog kado ka pantar kami. Teu wudu Pak Jamal amarahna nepi ka gegedor kana meja atuh balad-baladna ngayak-yak kasima. Laras Pak, mali langkung teh kitu parantos ngahina basa ka selera Bapak. Pira aku Bapak dugi ka kedah deuna ku jelema samodel kitu. Naon kabogana si kana? Naon kakuatanana? Sareng mana nu bakal ngabelaan ka manehna? Tong kapalang ayeuna mah urang bere hukuman ku urang sadayana Pak. Sina karasaeun ceuk Uned bari buleud-buleud we peureupna teh. Pikeun kami oge memang kitu maksud teh. Can puas lamun can nyiksa si kana jeung si Ijo. Jabati kitu ku kami rek dipaksa sina mayar hutangna ka kami. Kumaha sarerea satuju? Pak Jamal unggut-unggutan bari mencrong kanu opatan. Satuju we, kare abdi mah Pak. Memang abdi ge sami we asa dihina. Dihina Bapak sami sareng ngahina abdi kitu Pak. Tarpi gancang ngajawab. Tong boro-boro ilaing atuh Pi, deweke nyeri ku si eta teh ngahina kanu jadi Bapak. Sarua jeung ka dewek we nu matakon kadewekeun nu kitu mah urang purilkeun bohongna tuman. Cuk Uned da ngarah leuwih kapake ku dunungan atawa sieun teu kaadepis. Tong si kana na atuh ari pikeun dewek mah. Tapi si jajakana nu bener-bener hayang ngawin ka Neng Atih na. Tah dewek bageanana. Jangan nahaon pantar si kana mah geus puguh jelema leuleus moyo kawas koyeup apu. Sakali nyentrok ge moal termuk ke gembungna ceuk Wisja bari unggut-unggutan hayang leuwih ka adepis ku guruna. Lah pokona mah babarangan we babarangan. Nah teuing da dewek oge wani ka si jajakana. Asalnya tah si jajaka teh datang ka lembur urang. Keur naon atuh diajar ulin saban poe teh ari kudu mundur dina diadu mah. Ceuk Tarpi bari murelang. KBG ku Bapak ditarimakeun. Yen maraneh bener-bener rek kabela kanu jadi guru. Meureun Bapak tinggal ngalalajoan we daya anak murid ieu. Pek rek dikumahakeun di mana engke si jajaka datang ka dieu. Bapak satuju. Pak Jamal ngarasa bungah pedah murid-muridna pada rek bebela tur saratia. Ret ka Mang Misnan ngareret.
Nu harita mah teu lemek teu nyarek iwalti tungkul bari ngabatam. Misnan, Misnan. Tapi Mang Misnan kalah ngeluk teu usik-usik boro-boro kanembalan pajama lepok deui ngageroan semu keheulon. Misnan. Keukeuh Mang Misnan teh daek cengkat. Ai, kurang asem teh ha. Sugan hees ha. Misnan. Hees maneh teh ha. Pak Jamal beki keheuleuna kar atuh nu tilwanting rareret beri terus mencerong ka Mang Misnan. Gero teh tarpi ngagero kana ceulina ditompokeun ka Misnan. Modar sugan disauran kuno jadi sesepuh teh ha. Sanajan kitu Mang Misnan teu usik-usik keukeuh ngeluk bari peureum. Misnan, sakali deui tarpi ngagorowok. Bosen ngagorowan, sugan modar teh ieu mah Misnan. Tarpi diuk deui dina kursi beri mencerong ka Mang Misnan. Sugan kudu ku dewek, cuk uned bari ngadeukeutan Mang Misnan gero ngagero ditompokeun kana bujur Misnan lain kana ceulina. Misnan. Kulaan kakara Mang Misnan cengkat sarta nembalan. Nah digeroan teh tadi teh kalah ngajedog wae. Geus ku sababaraha urang mun teh tadi nembalan dewek teh moal peures genggerong meureun. Pak Jamal melotot ambekeun. Marge ngesanes-sanes mah lepat sun. Lepat kumaha? Lepat kumaha? Cek tarpi bari ngareret sarta kerung. Semo lepatna teh kieu waktos tadi nuju ngupingkeun kasauran agan sareng sadayana we sanes ceuli nu nguping teh nanging wujur margi ceuli diprekeun bujur teras dikontakkeun tak jadi harita mah ceuli teh nuju pakanci tembal Mang Misnan bari nyerengeh. Waktosna kabujang see pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.